Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngaroko heula. Qala wus ngandika al ulama usapa pira-pira wong ing lapan wae zagoriko lan tatkala kakerem al khola iku sapa pira-pira mah idzalikal yauming dalam mangkono din min sidati hari samsi saking banget panas sarangeng kana mangkana kullu wahidin apa saban-saban sawiji gorikon iku kang kakerem bi arkihi ing dalem kesang kullu wahid layata anda kang orang liwat ya arku ing kullu wahid ilaman maring uwa kang utea man bidani iku tetep kalawan samping lambung kullu wahid kama layamsi kaya ora lumaku ahadun sapa wong sawiji binuri ahadin ing dalem cahaya wong sawiji yaumal kiamati ing dalem dina kiamat innama nuru kulli insanin tangtune uti cahaya saban-saban manusia ala qadri nafsi kutetep ing atase kira-kira awake kuli insan wadalan utawi kiki kamalayamsi minal kudrati kutetep saking pangawasa alati takunu kang anaya lati bizamanil hayati ing dalam zamane pira-pira ayat yaumal kiamati dalam dina kiamat wa nadhiru zalika lan utawi andene mangkono mananya hadza minal qudrat maiku barang ya kau kang tumiba barang fi dunya ing dalam dunya yakunu ono al mu'minu sapa wong mukmin yamsi iku lumaku ya mukmin binuri maning lam cahaya imane mukmin wal kafiru wan utawi kafir
Ija bijani bikan lambunge mukmin fi zulmatik kuprihi iku tetep ing dalam peteng kupure kafir. Layanalu kang ora merkolehu ing kafir minuril imani saking caya iman syai'un opo sawiji-wiji wakadhalika lan kaya mangkono hadza minal qudrat al basir utai wong kang lu ningali yamsi kulumaku ya basir ma'al a'ma serta wong buta mula sikon hale kang patemu layanalu ora merkolehu ing a'ma minuri basorihi saking cahaya paningaline basir sayun opo sawiji-wiji paham mangka paham sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal ulama'u tos nyarios para ulama. Wa idza ghaikal khalaik bidzalikal yaum jeung sarpa ulama jeung nalika sakabeh makhluk khususna jin jeung jelema geus kakeueum ya geus kakeueum ku kesang dina poe eta poe kiamat min sidati hari samsi saking banget panasna mata poe anu geus dilipat gandakeun ku Allah bari mata poena deukeut kana sirah kana kulu wahidin gorikon biarki maka bukti tiap-tiap hiji jalma di poe kiamat eta tenggelam dina keringat masing-masing kakeueum teh ku kesang masing-masing dan kesang batur layatadahu ilaman huwa bijanibi eta kesang hiji jalma sanajan leber moal tepi kaliwat kata tangah moal sanajan ngareneng ge ye Si Ahmad jeung Si Ahmad ngareneng ai Si Ahmad mah misa pinuh ku kesang Si Ahmad mah da getol ibadahna terus si ngareneng ge aman memang moal kudu kakeueum ku kesang batur moal masing-masing tah kesang kesang baturnya gitu ulah kesang urang ribut kesang batur kamalayam si bangsana layam syahadun minur yahadin yaumal kiamah hiji jalma di poe kiamat mah moal bisa lempang dina cahaya batur moal hiji jelema caang hudang di kuburna lempang atuh nu poek mah poek we jadi moal bisa layam syahadun minuri ahadin hiji jalma moal bisa milu lempang dina cahaya batur moal sugan neda keur di lemur ge tatangga akrabnya gitu nya itu hudang di kubur teh nu saurang caang nu saurang poek nebeng teu bisa ya masing-masing likul limri min yaumaidin sa'nun masing-masing inna ma'nuru kulli insanin ala qadri nafsihi tangtu jeung pasti tiap-tiap cahaya hiji jelema di poe kiamat eta saukuran soranganeun entek ulah rek ngenalkeun batur aing rek nek nuturkeun si eta we
memang nakos baterai di dunia aing corongan teu bisa. Teu bisa. Teu bisa nuturkeun cahaya batur teu bisa. Gitu. Motor disetut teu bisa di akhirat mah. Memang lain di akhirat mah dunya. Wahada minal qudrat eta teh sebahagian tina kakawasaan Allah. Ala titakunu bizana anu geus bukti dina zaman turunna Al-Qur'an tika poe kiamat. Hukum Allah kitu. Ya, Allah kitu. Bandingan namun di dunia kumaha aya dunya bandingan aya. Dunya ge aya dicontohan. Wa nadhiru dzalik maya qau fi dunya. Bandingan nu bieu di akhirat yen jalma kakeum ku kesang sorangan moal bisa liwat ka batur lempang kudu caya ku sorangan moal bisa nyetut ka batur nya di dunia yakunul mukmin yamsi binuri imanihi di dunia ge jelema mukmin berjalan menuju akhirat mapai didasari ku iman pribadi manehna teu bisa numpang ka iman batur teu bisa iman masing-masing moal ge sing adek ge tatangga teu sarua si eta mah tatanganna getol ngaji si eta mah we kajen teuing sisi masjid ge iman atuh hese jadi jelema ibadah teuing masa ku iman masing-masing teu bisa numpang kana iman batur sugan iman bubuhan tatanganna kiai itunya imanna tepak ka tatanganna ngedul teu bisa itunya teu bisa jadi berjalan lempang menuju ibadah menuju akhirat jalan ibadah teh nyata ku kaimanna sorangan wal kafiru sementara kafir mah padahal bijan bihi aya digigireun jelema mukmin idul mati kufri tetep dina kakupuran anu disarupakeun kana kegelapan tetep kufur lamun bisa tepak mah mun eta iman nya di Jakarta Istiqlal jeung gereja deukeut gitu bisa tepak mah tuh ka masjid kabeh bersahadat teu bisa gitu masing-masing di dunia gitu contohna layana luhu minuril iman sayun sama sakali kajen teuing adek jelema kafir jeung jelema mukmin jelema kafir teu bisa nyaeta nyandak saeutik oge tina cahaya kaimanan jelema Islam teu bisa tetep maneh hidayah nati Allah teu bisa anu fisik kan nu fisik eta mah spiritual eta mah teu kabayang nu fisik bahwa hiji jelema moal bisa entut ka batur wa kadzalikal basiru contoh jelema anu beutak nu beuntak ya nu beuntak yang si mal mak lempang bareng jeung nu buta mula sikon geus lain nuturkeun deui dituyun nya dituyun kuno bentak layana luhu minuri basori sayun eta jelema buta teu bisa ngalap manfaat tina cahaya paningali nu beuntak teu bisa ngarsi ngaranna ge ceuk nu beuntak di dunya lega-lega naon poek anger teh buta ngomong kitu di dunya teh kulega ngan hanya kal poek ceuk saha ceuk nu pincang teh lega oge ngan dunya nu karasa ku aing mah caang lega ngan teu rata ceuk nu pincang seperti kitu urang pairi-hiri tah jelema dua pan ceuk nu buta poek hanya kalna ceuk nu pincang hanya kalna mah teu rata gitu rata rengtog lempang seperti gitu teu bisa pan atau bisa mah jelema nu buta hayang caang nuturkeun nu beuntak tapi teu bisa tah eta contoh gambaran di akhirat kitu pain qala maka lamun ngandika qailun sapa wong kang ngandika ing lapan pamin aena yah sulu zalikal arku
Pamin aena mangka iku saking endi yahsulu hasil dalik kalarku apa mangkono keringat ala kuliman ing atase saban-saban wong ariko kang kesangan ya man bidzalikal yaum ing dalem mangkono din fal jawabu mangkau ti jawabe ana iku satune kalakuan ya sulu iku hasil ya arku alai ngatasé man wong min adami ikhraji saking ora metuakane wong dari dunia ing dalam desa dunia fi maradatillahi ing dalam kang den ridhoni Allah azza alema mulia Allah wa jalalan Allah min jihadin saking perang wahajin lan munggah haji wasyamin lan puasa waqiamin lan ngadeg watarodudin lan mudar mider fi qadai hawaijil muslimina ing dalam nekani piro-piro kabutuh wong Islam kabeh wa hafril abari lan ngeduk piro-piro sumur wal kuburi lan piro-piro kubur lima solihil ibadi kadue piro-piro kapatutan piro-piro kaula wa nahwi dzalika lan umpama mangkono kabeh rizakana mangkatet kala tinemu yaumul kiamat apa dina kiamat istakhraja mangka mrih metuaken ing arku Allahu sapa Allah minhu saking wong di mawaqifil kiamat ing dalem piro-piro nggon kumandeg dina kiamat biwasitotima kalawan lantaran barang yaqau kang tumiba ya barang lahu kadue wong minal hayai saking wirang wal khadli lan sarua wirang aminal haufi atas saking wedi wal wajli tegese wedi Bismillahirrahmanirrahim fa in qala qailun tuluy lamun aya jalma ngomong kieu nanyakeun pamin aena yahsulu dalikal arku ala kuliman ariko bidzalikal yaum pertanyaanana
eta bisa hasil kesang nu sakitu lobana tepi kangeueum kasakur-sakur jalma nu kesangan dina poe kiamat eta. Ti mana eta kesang ti mana? Kesang di mana? Wal jawabu mangkari jabana anahu yahsulu ale yen sanyana eta kesang bisa hasil tepi ka loba kitu alaika tiap-tiap jalma min adami ikhrajihi fi dari dunya kusabab eta jalma teu daekeun ngaluarkeun kesang di dunya gitu. Ya, kesang dina rangka naon pimardotilah teu daekeun kesangan dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Adem we setan batur gotong royong adem setan tadi kaluarkeun ca kesang nang di akhirat bisa gitu eta menjadi zaman Rasul bara batur mah perang milu jeung Kangjeng Rasul geus lain kesang deui nu kaluar getih kaluar manehna mah dodok manis di imah ngarokok pedug geus teh keluar kesang di akhirat sia kesang teh kaluarkeun wahajin boga oge harta sanisobeun munggah haji mehna malah munggah haji capek cenah ibadah di imah geus wae cek manehna nya sama sakali teu kaluar kesang dina rangka ibadah ka Allah engke dikaluarkeun ta kesangna mungkin loba tara kaluar ayeuna atuh ditu pantes ka keu manehna kitu jadi sakalikeun wasiamin batu menikeun nyampai kesang puasa Aisyah mah nyampai teh horeng kamangkaraan nyampaina sebut teuing aduh batur kesangan puasa capek wa qiyamin jeung ngalaksanakeun sagala rupa ibadah nu sejena ti kakesangan ieu mah tara tangke di akhirat dikaluarkeun kesangna ning ayeuna teh kesangan mingke ya engke ayeuna sanget ceuk manehnya gitu aduh jadi dikaluarkeun kesang wa taradudin fi qadai hawaijil muslimin kesang di dunia teh naon nyata seperti bulak-balik kaler kidur nyumponan kabutuhan batur sesama Islam nya boga oge pieunana eta mah ongkoh we gitu batur mah aya naon aya ayeuna program rutilahu rumah tidak layak huni pemerintah ngayakeun program eta naon bahasana batur mamantuan ieu mah da tos cukup pemerintah negara tinggal pokona tah teu kaluar pan kesangna teh itu dikaluarkeun ke di akhirat Allah kesang nah naon deui wahabil abari taradaek usum halodo batur butuh cai naon nya atuh cik atuh nyieun sumur jeung batur tempat umum ieu mah tara lah masing-masing keur kieu mah atuh hayang cai mah nyieun sia sumur tah kalau kitu ka batur nya masyaallah eta nyieun sumur teh kajenting sapacul dua pacul urang milu ngagali sumur selama sumur eta dipake ngalir ganjaranna ka akhirat kos zaman baheula urang pasah ngagali nyieun susukan pantenya anu nyieun pasina kita menang nyieun kecuali ieu lain bener teu nang nyieun tuh mah nang nyieun tah eta nu nyieun sanajan teu pano cai tai atuh jadi lamun eueuh cai eta ngon tai sing kalumpra teu kumaha dian tah tepi ka ayeuna nu nyieun kitu nyaho gitu atuh ngalir ganjaran nyieun solokan nyieun sumur leutikana urang heula atuh
berenannya ayeuna program diurang aya Westlick bari jeung saat-saat ge eta mun hayang ngalir ganjarna atuh kudu ngalir caina jeung naon Westlick na doang mah teu pake selama eta cai ngalir nu nyieun aya nu buat programna ya geus maot atuh ngalir ganjaranna tong sieun tong gitu pan capek gogobros kesang eta dimaksud ge supaya di ditu tong kesangan gitu kesang kaluarkeun di dieu wal kuburinya kesang naon nu teu kaluar teh kusabab nyaeta teu daek kaluar kesang tina jalan dipikarido kala keuri dunya seperti kesang naon kesang ngagali kuburan batur watatangah maot bakbeh ieu menonton gitu nah tapi naon teu sakur-sakur lemah menonton aya oge jelema nu kudu nongton pan aya sing gawe kapidan setan tapi ku nongton ge batur semangat gawe sarua pan beda ditonton ku abuya jeung ku RT mah meureun nya itu beda gitu meteng urang abuya kurusukan jeung naon boga masyarakat ku ditempona ku jelema eta batur jolimur gawe tah sarua eta ge pan kesang dan gedean kaya nu gawe kesang atuh pan bocah tah kaluar kesang eta berangan di akhirat kesang itu keluarkeun kesang nya lima salibat pokoknya sajumlah kepentingan hamba-hamba Allah anu mukmin tetangga dulur urang saagama ketika nyata aya keperluanna urang kudu atoh supaya urang keluar kesang eta orang kesang teh tadinya sumber nama gitunya pantes jelema ngedul kesang nalo salamun kesang-kesang nu bieu keur waktu di dunia teu kaluar baida kana yaumul kiamat datang ka poe kiamat istakhrajallah fi mawaqil kiamat maka eta kesang dikaluarkeun ku Allah dina tempat-tempat perkumpulan di poe kiamat mimiti masar laju alam hisab alam mizan dikaluarkeun ta kesang kusabab keur di dunyana henteu loba kaluar mantap ditu na ge teu sarua kesangna aya nu loba nu saeutik gitu mun kesangna saeutik di dunya kaluar itu loba kitu eta mah nya kesangna rek nek nu mana tahu barek loba ditu ya kesang urang eta masyaallah kesang kuna kusabab naon eta tepikat timbul kesang di akhirat aya sababna naon biwasitati mayaqalau mil hayy wal khadli kusabab era anu nimpah kadirina kaduhung di dunya demi gawe eta kesang era tanggal saking ku era rei kesang pan era ditu pan era cari dieu era dia paling beureum beungeut era dieu mah pan era-erana dunia beureum beungeut era di akhirat mah teh kamerleg kulit beungeut jeung daging beungeut era akhirat gitu saking ku era jeung saking ku sieun teu bika bijil kesang lagi geus teu tanggung gitu lain cara kesang geus daripada nyata era di akhirat mending geura buah ka era di dunia supaya keluar kesang wasami tu lanus ngarungu isun sayidi ing Gusti isun Ali al Khawasi tegese Sayyid Ali Khawas bahimamu gaula suing Sayyidi Allah sapallah ta'ala ing lapat yaqulu ya yaqulu ingkang ngandika ya Sayyidi ing lapat innama ta'zumul ahwal tang tune agung
al ahwalu opo piro-piro pakewu alal abdi ngatasé kaula yaumal kiamati lam dina kiamat li ajli tafridihi karena arah-arah pepekane abdi fi amalil khairi dalam amal khairati piro-piro kabecikan guna ing dalam ujar kono panggon intah katog yakal wakanal Imamul Ghazali lanus ono sopo Imam Ghazali yakulu iku ngandikaya imam ing lapad man salima minal jahli wal gururi uti sapa wong iku salamet ya man minajali saking bodo wal gururi lan katib alima mangkawaru ya man anataibal arki ing satune payahe kesang watahamula maso ibi dunya lan mikul piro-piro musibah dunya ahwanu iku leuwih enteng amron atpane perkara waksoru lan leuwih cendek zamanan apane zaman min alkil kurbi saking keringat susah wal intidori lan nganteni yaumal kiamati ing dalem dina kiamat intaus katog ya kaul Imam Ghazali wa kanal imamu lan ono sapa Abu Hazimin tegese Abu Hazim radhiyallahu garidallahu sapa anhu saking imam yakulu iku ngandikaya imam ing lapad laonada munadi manane lamun ngundang munadin sapa wong kang ngundang minas samai saking langit ing lapad ala inna pulan eling-eling satune pulan bin pulan umina iku den amankeun ya pulan min awali yaumil kiamati saking piro-piro pakewuh dina kiamat lakana mangkana al wajib wopo kang wajib alai ngatasé man al khaufa iku wedi min dukhulin nari saking manjing neraka panas Allah mangkajalu kita ing Allah min fadlihi saking kamurahan Allah ayyal sofa ing yenta mikaulas Allah bina kalawan kita bidzalikal yaumi ing dalam mangkono dina noneta ayato pak wayahnanaha lan welas Allah alai ngatasé kita mi mayahudu biadina man ing wong yahudu kang ngalap ya man biadina kan tangan kita bitil kasyada ini ing mangkono piro-piro karipuhan amin walhamdulillahirabbil alamin
Bismillahirrahmanirrahim. Wasami tu sayidi jeung sim kuring kantos ngareunge kana cariosan hiji jalmi nu sok dipentat tulung ku kuring. Ngaranna Said Ali Khawas. Yaqulu mantena ngadauh kieu innama taqdumul ahwal alal abdi yaumal qiyamah. Tantu anu mantak pohara kariweuh jeung kasusah di poe kiamat eta teh diakibatkeun li adli tafritih fi amalil khair, diakibatkeun ku sabab lalawara keur waktu di dunya migawe kahalusan. Eta penyebabna. Orang teh ku sebab sanget itunya dan tibeting sanget ya. Di bejaan cek santri cek lamun lilit penting tarik eta simut ulah jadinya ieu mah ditarik hanapna dijep ku suku atau mikir bunyi itu tarik dulu hanapna ditekan ku suku dijep bikin bunyi bikin hanu tinta dah suku ngait jadi penyebab nama eta inti daripada keseluruhan anu nyebabkeun riweuh anu kacida puara di poe kiamat tafrid fi amalil khair lalawara ibadah eta penyebabna. Ibadah teh loba. Tadi teh sebutan menjadi kesang tadi ya. Wa kana Imamul Ghazali yaqulu jeung tos bukti Syekh Imam Ghazali ngadauh kieu man salima mina jahli wal guru sing sajalma nu keur hirup di dunya salamet tina sifat bodoh teu jadi bodoh lah sing bodoh ge buru-buru nyaeta tatanya ka batu disebutna bodoh alewo tatanya teu nyaho tatanya nya jeung salamet tina katipu ku setan. Panjaman kiwari maloba jelema katipu ku setan mun asa getol ibadah horeng teh eta teh ulah apas jelema naon loba ai salatnya awa bintara kunaon ai nisfu Sa'ban kuat ngajakan ka batur kan katipu eta ku setan katipu tah jelema nu salamet tina bodoh salamet tina katipu ku setan alima maka pasti eta jalma nyaho kana naon nyaho jeung yakin anna taibal arki wa tahamula masaibi dunya ahwanu amron yen nyaeta capek anu tepikeun ka ngabijeukeun gogobros kesang keur waktu di dunya ahwanu amron eta mah urusan kecil nihil lamun jelema geus salamet dina sifat bodoh. Nah, mun jelema salamet dina sifat bodoh mah deuh aing capek tahajud heunah. Deuh aing capek ngaji bade sing haji heunah. Hiji dianggap bakal nganggap urusan kecil, kaduana wa aksaru zamanan jeung boga kayakinan boga tekad aksaru zamanan bahwa keluar kesang di dunia sakumaha capena ge teu lila min arfil qurbi wal intidor ya boleh kang lamun dibandingkeun jeung keluar kesang di poe kiamat. Naon lamun jelema salamet tina bodoh jeung katipu tapina tah lamun jelema bodoh atuh ieu mah boga keyakinan eta moal
atawa pinter katipu keneh ku setan atuh ge sarua tadi mabuk keyakinan kitu moal keyakinan nu bieu keyakinan yen sanyana nyapekeun diri ti kagogobros kesang di dunya wa tahammulan masaibi dunya jeung nanggung beban musibah di dunia ahwan wamun eta urusan kecil waqsar zaman jeung waktu nu sakedeung min arkil kurbil wal itidor yaumil kiamah lamun dibandingkeun jeung kesang di poe kiamat dibandingkeun jeung lilahna nungguan di alam mahsyar eueuh naon lamun jalema salamet tina sifat bodoh kitu sote tapi teu kabeh nu pinter ge kitu teu sia tangkong ngartinya gitu bahasana gitu kan ongkoh ngarti tapi oh encan ngeuh kana lila kesang di ditu can ngeuh kana lila nungguan di ditu mun ngeuh mah ngorejat manehna tika paeh teu ngeuh nya aduh masyaallah jadi bahasana kitu cek Imam Ghazali lamun jelema salamet tina bodoh teu katipu ku setan pasti boga keyakinan nekadkeun hate jeung sigap bahwa kacape di dunia kesang di dunia nanggung beban musibah di dunia eta urusan leutik tibatan dibandingkeun jeung kesang di akhirat waqsar zamanan jeung waktu nu sakedeung dibandingkeun jeung nungguan di alam mahsyar Pak gitu. Urang ge ngeunah keur ngaji doang balik ngaji mah teu henteu gitu. Aduh aja intah sakitu teu baca wa kanal Imam Abu Hazim jeung tos bukti zaman ngagaduhan titel imam sah ditaklidan urang dan Abul Hazim radhiyallahu yaqulu eta ngadauh kieu lawanada munadin minas sama lamun aya suara ngagegero hiji jelema di langit bertahajud ti peuting nya bari buhur malahung kitu nya keur khusu ai kelung tengane sora ala inna fulan bin fulan umina min ahwali yaumil qiyamah sing ingat si anu bin anu engke pasti bakal salamet dina kariweuh kiamat sora kitu luhur atuh ulah tah lakana wajibu aleh al khaufa min duhulina maka misti jelema eta nu wajib ka jelema eta kudu leuwih sieun asup ka neraka jangan-jangan aing asup ka neraka salamet dina kariweuh poe kiamat orang langsung ka neraka gitu tah eta kudu sieun cara Tuan Syekh teh ulah pangkat urang heuh Tuan Syekh Qutbul Auliya Gausul A'zam keur wirid teu panu ngomong kitu setan Abdul Qadir anjeun eta mah geus halal eta lah rek minuman rek naon heuh halal pan ditimpu ku Tuan Syekh mah balagu sia pangeran aing teu ngahalalkeun nu kitu tak singgahan lamun keur kitu tah entak mun wiridan eta kudu ikhlas ulah yangnana ibadah ya komo eta wiridan manggil ya khadamu jurig udah latang ngumpul nya pasti nage jurig atuh panu manggilna jelema loba dosa udah urang ieu ena ngahadirkeun khodam misal urang ningali na kitab Kunuzul Samsul Anwar atau Sumusul Anwar per istihdam takabeh dipanggilnya ayat-ayat Quran dua para wali dipanggil jin anu bener nu emang geus mukmin eta jin dipanggil ku jelema kelas urang atuh datang lagi masalah jurig gitu nya pugu assalamualaikum memang setan teh bisa assalamualaikum bisaeun assalamualaikum ge kitu tah datang nih ieu abdi aya naon di
Oh dipanggil ku aing teh ieu nyawa palsu. Pan moal nyaho urang. Tuan Syekh ona moal kudu katipu. Sing misal Tuan Syekh ngagero wali A ye. Datang si B ngarupakeun A. Atuh Tuan Syekh nyaho tolo sengge nyaho sia paing. Ai urang apa moal nyaho. Moal datang nu palsu moal nyaho leuwih pinter nu kitu. Encakna ge naon budak di dieu baraton murid dan tarai datang ka ditu. Dah kelas zaman si Badut tanya kan. Di dieu mah tereh lidan kitu. Ngan di dieu mah patahanana kenceng. Awas. Awas, temen teu kitu. Di dieu mah tereh. Singgah hade. Ya. Eta ieu mah aya bahasa kitu ti kana ceuli urang. Sia geus disalametkeun sia ku Allah, dijamin sia mah geus salamet ku Allah. Ya, ulah-ulah aman aing mah salamet. Aya khitab pentingna ceuli aing salamet. Katipu sia ku setan. Nyaris digodong situ mah. Ya. Ada panas Allah min fadli urang nyuhun ka Allah tina kamurahan Allah ayat apabina bidaika yaum. Mudah-mudahan Allah dina poe kiamat mikaulas ka urang. Jeung mudahan Allah mikaulas ka urang maya kudu biadina ka jalma-jalma anu arek narik tangan urang titil kasadaidna sagala rupa karipuhan di poe kiamat. Babu mah utik dilaiki kubab kang tetep ya bab ing dalam martelakeun barang yunji kang nyalametkeun ya barang al abda ing kaula binah wali yaumil kiamati saking pakewuh pira-pira pakewuh dina kiamat wa yukhaffifu lan ngentengkeun barang anu saking abdi kurbau ing kasusah abdi sabata us tetep bisohihi ing dalem hadis sahih anna Rasulullah opo satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku ngandika ya ing lapad man napasa an mukminin kurbatan manuti sopong napasa iku ngilangkeun ya man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing susah sawiji min kurobi dunya saking pira-pira kasusah dunya napasallahu an maka ngilangkeun Allahu sapa anu saking man kurbatan ing kasusah sawiji min kurobi yaumil kiamati saking pira-pira kasusah dina kiamat wallahu bi'aunil abdi wallahu lan Allah bi'aunil abdi kutep ing dalam nulungi kaula madama ing dalam salagi mayang al abdu sapa kaula bi'auni akhi iku tetep ing dalam nulungi dulure abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ai ieu tahiji bab. Dina ieu bab rek martelakeun naon-naon perkara yunjil anda anu bisa nyalametkeun seseorang tina kariweuh di poe kiamat. Naon tah? Kaduana minimal wayu khofi puanhu kurbah rek martelakeun sesuatu nu bisa ngaringankeun hiji jalma tina kasusah poe kiamat. Minimal ringan. Ya maksimal nama salamet yunji
sabata fil hadis geus ditetepkeun dina hadis dauhan Kangjeng Rasulullah SAW manapasaan mukminin kurbatan sing saha jalma mukmin anu ngaleungitkeun hiji kasusah jalma mukmin keur ngahuleng isuk-isuk sakunaon aing teu rokok teu bako nya teu rokok teu bako kopi karuhan sia ini ngahuleng sakuan nu katinggalan maot nya aing galau isuk-isuk biasa ngopi aing sarebung ngarokok teu boga jeung rokokan sia mah kain mah aing teu mawa ieu tah aing ngerokok jeung ka mah ieu ngopi teh geuning ngopi tuh aing geus mah geuning dry soalnya kasusah teh leungit kasusah teh gitu ya padahal tepi eta dengan 20.000 pan eta jeung rokok-rokokan mah tapi kaleungit kasusah jelema eta naon dajang ji Allah lewat lisan Kangjeng Rasul nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah maka Allah pasti bakal ngaleungitkeun eta jelema haji kasusahna di poe kiamat. Tinggal boga jeung lunganna. Tapi kan nyenangkeun batur lain kudu duit. Kadang aya jelema nu duit mah loba setan. Kunaon ieu susah wae sia. Oh, iya sia. Ngobrol yang penting lah. Kai mah nya sia kopi mah karuan yang kopi wacana satu kairana kai. Tapi ka batur teh boga jalan keluar tina kasusah. Hasil kongres jeung manehna gitu. Ieu mah kongres asli ngawangkong teh beres ieu. Lain mere jalan keluar kanu keur kasusah. Jadi mereka kalunan ngaleungitkeun ka sahabat teh lain kudu duit wae anu omongan anu kudu tanaga jeung sabisa eta pun bakal leungitkeun kasusahna di poe kiamat. Pokona kieu lah kasimpulanna. Wallahu ganil abdi. Allah akan selalu menolong hambanya madama fi aunnya selama hambanya masih menolong terhadap sesama. Gitu. Tinggal kitu simpul nama. Daek teh langlungan batur ya batur tidak kalah ka syukur lain itu lungan nya eta hiji tah mayunji min ahwali yaumil yama wayu khofi wan kurbah ieu ngaringankeun kasusah di poe kiamat wa kharajat Allah sebenarnya berdua orang Malaysia itu orang apa? Semasa